paut nu kitu teh ngaku mah Ahlussunnah wal Jamaah tapi lamun menurut aturan itu terus keluar di Ahlussunnah wal Jamaah. Kan bahkan ayeuna mah aya nyaeta ngaleungitkeun madhab anu opat. Mana teh madhab anu opat? Hiji Imam Maliki, kedua Imam Syafi'i, ketiga Imam Hambali, keempat Imam Hanafi. Tak eta power. Bahkan ayeuna aya golongan hayang ngaleungitkeun mazhab Imam Syafi'i. Bujang-bujang urang anu bodoh. Urang mah ayeuna contohna datang lagi urang paneuri mohon Bu. Kapungkur nyaeta Imam Ghazali anu katalar 300.000 hadis bahkan ijma artena angkat guru ka saha Imam Syafi'i. Nah ari urang diwani-wani hayang ngaleungitkeun nyaeta mazhab Imam Syafi'i. Ade mana gade kalau cilebet teh urang kudu apik sabab apik dilebetkeun nyaeta gustina amal. Jadi